Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fi alamati syirki anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang ciri na musyrik. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya Ali yuhai Ali lil kafiri eta tetepikeun jalma anu kufur salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri asyaku tegesna kahiji mangmang fillahi dina ayana Gusti Allah wal bugdu sareng kadua ana bendu fi ibadillahi ka pirang-pirang abdi na Gusti Allah wal goplatu sareng katilu namo pohokeun anit taatillahi tina taat ka Gusti Allah. Ya Ali yuhai Ali walil munafiki sareng eta tetepikeun jalma anu munafik salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri ida hadasa di mana-mana nyarita si jalma kadzaba mangka sok bohong itu si jalma wa ida wa'ada sareng di mana-mana janji itu si jalma akhlafa mangka sok sulaya itu si jalma wa ida tumina sareng di mana-mana dipercaya itu si jalma khona mangka sok cidra itu man itu jalma walatan fa'u sareng moal mangpaat huka itu si jalma naon mau idotun pitutur. Ya Ali yuhai Ali walil muroi sareng eta tetepikeun jalma anu ria salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri yutimu tegesna kahiji sok nyampurnakeun si jalma ruku'ahu kana ruku'na itu si jalma wa sujudahu sareng kana sujudna itu si jalma ma'an nasi sarta manusa wayan kusu sareng sok ngurangan itu si jalma hu kana itu kulun ruku sareng sujud ida sholla di mana-mana sholat si jalma wahdahu halna nyorangan itu si jalma wayan sutu sareng sok ngarasa bangga si jalma lil mar'i ka jalma alladzi anu yasna anu ngalem itu ladi alaihi ka itu jalma wayadhkuru sok ngarasa bangga ku dikirna itu jalma Allah ka Gusti Allah fil khola dina waktu sorangan wal mala sareng dina waktu rame. Ya Ali yuhai Ali walil ahmaki sareng eta tetepikeun jalma anu kumprung salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri ataha wanu tegesna kahiji gagampangan fil faroidillahi dina pirang-pirang kaparduan Gusti Allah wa kasrotul kalami sareng sok loba ngomongkeun fi dzikrillahi dina dzikir ka Gusti Allah wa ta'nu sareng sok ngahinakeun fillahi dina ayatna Gusti Allah. Ya Ali yuhai Ali lil mahduli eta tetepikeun jalma anu dihinakeun atawa jalma anu diantep salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri kasrotul kadibi tegesna kahiji loba dina bohongna wa kasrotul imani sareng loba dina imana al fajiroti anu lacut itu iman wa kasrotul hawaiji sareng katilu na loba dina pirang-pirang pangabutuhna ilan nasi ka manusa. Ya Ali yuhai Ali walis saqi sareng eta tetepikeun jalma anu cilaka salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri kutul haromi tegesna kahiji ngalap kakuatan kana kadaharan barang haram waztina bul alimi sareng kaduana ngajauhan ka jalma anu berilmu wasolatuhu sareng katiluna salatna si jalma liwahdihi pikeun dirina itu si jalma walil mujrimi sareng eta tetepikeun jalma anu ngalakonan dosa salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri hubbul fasadi tegesna kahiji resep kana gawe karuksakan wadurul ibadi sareng kadua na resep
makan wadurul ibadi sareng kadua na ngabadaratkeun ka pirang-pirang abdi na Gusti Allah wazdina burrosyadi sareng katilu na ngajauhan kana pirang-pirang kabeneran. Ya Aliyu hei Ali walidzolimi sareng eta tetepikeun jalma anu zolim salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri layu bali temerduli itu zolimin ayyi syai'in timana wae perkara ya kulu anu ngadahar itu zolim wayak haru sareng sok maksa itu zolim madinahu nu ngahutangna itu zolim waya batisu sareng sok ninggalkeun itu zolim bihi kajalma ida amkana di mana-mana kongang itu jalma huka itu zolim. Paslun wallahu a'lam.